Ulah wakah hayang dihargaan ku diri batur, lamun satangtu urang ge can bisa ngahargaan diri sorangan. Ulah wakah hayang disopanan ku diri batur deui, da geuning ka diri sorangan ge teu sopan. Ulah wakah hayang dipikanya ku batur, lamun can bisa mikanya diri sorangan. Pan geuning ti diri batur mah gumantung diri urangna. Sakumaha diri urangna teu tiasa ngahargaan, teu tiasa nyopanan, mikanya kana diri sorangan oge kan can bisa. Sok hargaan heula diri urang sorangan, da diri sorangan mah leuwih mahal tina sagalana. Harga diri jalmi mah moal bisa dibayar, jeung eueuh anu ngajual. Sopanan heula diri urang teh, boh urang istri atawa pameugeut, sopanan ku tatak cara dina pakean, dina ucapan sareng sajabaning rupana. Pikanya heula diri urang, ku ikhlas, ku ridho, ku tawakal kana agama sareng sajabaning rupina. Maka insya Allah diri urang ku batur ge bakal dihargaan, bakal dipikanya jeung bakal disopanan.